Lama ingat gaya bae jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodohnya na pernah lebaran dibere samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Aljupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng keneh. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng keneh baheula. Kudu eueuh. Baheula mah bahu budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya seu masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali tah jeung sekarang. Lagi liprik seetik tadi bere kos gitu jelema bodoh tapi kan bungaheun jasa dibere samping bungaheun jasa maotan nu merena teh maot diundang ka bean nya nama teh diundang ja susah ngananyakeun dong eta sana maot Mang Haji mana Mang Haji anu ya Allah nu pernah mere samping teh nyalakeun aing teu kudu diundang kan berarti kan teu kudu diundang kan langsung nyalakeun dipake sampingna kita ieu sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah tah Mang Haji katarima padahal mah dibere samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah dibere hiji ge salembur nyahoeun kabeh salembur nyahoeun kabeh bebeja kan nya mah masyaallah geus caritana Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng Nabi rek ngajelaskeun kaunggulan para sahabat nu ngaran sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin nu kamari dijelaskeun bahwa sahabat-sahabat anu berangkat di Mekah ka Madinah ngaranna sahabat Muhajir. Sahabat Ansor anu di Madinah anu narima kana kadatangan para sahabat-sahabat nu di Mekah. Keistimewaan dua golongan sahabat yakni Muhajirin jeung Ansor diabadikeun melalui wahyu Allah. Jelas bakal langsung arasup ka sorga para Muhajirin jeung Ansor. Urang dititah cinta Muhajirin, cinta Ansor. Ulah aya di hate urang gemes bendu ka sahabat Muhajirin. Ulah aya di hati urang keheul ka sahabat Ansor. Maka nu bagus nama ku urang teh dihitungan sabaraha ratus atawa ribu si Muhajirin, sabaraha ratus atawa ribu si Ansor. Besi urang bendu ka salah sahiji ternyata orang Muhajirin. Besi urang keheul ternyata orang Ansor. Sebab didinyala agama dikuatanana ku sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Tanpa eta wallahu maka diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ku ayat innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kangjeng lahir di Mekah, datang ke umur 40 tahun Kangjeng teh diangkat menjadi nabi sekaligus jadi rasul, diturunan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidinya terus nungtutan wahyu teh sesuai jeung kebutuhan. Ketika Kangjeng Nabi dakwah khafiyah samar lalaunan sebab nu didawahkeun anak pikir kurang inget kurang dek ngarobah sesembahan nu harita urang Mekah nyembah teh ka Manat, harita urang Mekah teh nyembah ka Uzza, harita urang Mekah teh jeung sekitarna nyembah teh ka patung-patung.
kuari dek dirobah sesembahan teh tita nyembah ka nu maha gaib Allah. Masya Allah kari bisa dibayangkan ku urang dek ngarobah sesembahan mapan keyakinan ai ngarobah dahar makan babari ulah di dahar nu ieu mah ye lantaran lada ieu mah jang urang Padang ieu mah ye ta ye ieu mah amis atuh amis mah urang Parahyangan aing mah teu beuki ieu betan ieu barang mah Betawi. Nah coba anu Betawi nah ieu mah bener akur ieu mah coba aing hayang ngajajal anu amis nah ieu tah eta Bandung ieu jaheung na oge coba nu lada atuh kabeh tah siap mah tah ieu mah garobah dahareun mah gampang komo teu beuki urang teu beuki ngopi dibere kopi mah sandingan deuk kopi tapi cek dokter ulah ngopi lantaran geus kaserang emah wayana ulah kopi urang daek ngarobah dahareun mah gampang ulah boga pamajikan eta emang kunaon ge teu kupu jeung maneh sebab maneh mah leutik itu mah gede atuh mana teuing sia budak nyengcle bade luhur jelas siapa tuh mah kos kitu mah selera atuh selera ge selera aing mah karunya bae ka sia ke digibegkeun sia enggak mau ragag sia kudu anu akur gampang ngerobah kos kitu mah mah gampang tapi ngerobah sesembahan Masya Allah lain lalagaan maka Kangjeng Nabi lalaunan dakwah teh asal kapanggih jeung jelema kula teh diangkat jadi rasul tanda karasulanana wahyu Allah coba dengukeun dibaca ieu jaheul maksudna naon Muhammad sesembahan teh lain batu lain kayu nu ngaran Manat Uzza alah eta mah kos kitu mah patubatan urang mah nya pangeran ai pangeran mah anu gaib nu maha gaib allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur eta oh kitu ya Muhammad anu ngahirupkeun urang yuhi nu ngamautkeun urang mumit yarzuqu may yasha Kangjeng Nabi teh dakwah seperti eta sok geura ge tatadina bumi eueuh jadi aya nu ngayakeun Gusti Allah urang tatadina eueuh kuari aya nu ngayakeun Gusti Allah saenggeus teh aya nu ngatur teh Gusti Allah engke urang paeh saha nu bisa mempertahankeun paeh sok tanyakeun ka Manat sok tanyakeun ka Uzza moal bisaeun nya puguhnyana ge nangieun urang lantaran hidayah manu Gusti Allah aya heueuh Muhammad langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul mulai seurang dua urang tilu urang tuh aya anu anti ke Muhammad mungun sabasa kali malad jadi ngatur-ngatur sia agama teh kumacak sia ikan agama nenek moyang urang menyerik ninggalkeun agama nenek moyang kawalat sia Muhammad loba nu kos kitu Masya Allah karim terus tapi Kangjeng Nabi lantaran wajib sidik wajib kitu amanah wajib tabligh Kangjeng Nabi fatonah Kangjeng Nabi terus dakwah diterima jeung teu diterima urusannya tapi urusan kula nyampe terus Kangjeng Nabi teh dakwah wah lantaran geus rada loba kuari instruksi ti Gusti Allah fasdah bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin kara Kangjeng Nabi jelas-jelasan jelema dikumpulkeun dakwah Kangjeng Nabi aya kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi ngadatangan imah terus wae Kangjeng Nabi kumpulkeun di imah hayo dakwah Kangjeng Nabi diteruskeun ku ari Kuki Fudali Masya Allah termasuk eta Haji Pendi ge undang dong gua tah eta nu teu bagus ya undang dong gua tah eta nu kos kitu na Masya Allah awas lu berkatnya ya eta tah anu bahayana eta juga ditu udah ngomongkeun mal deideng mah kadinya mah angkuna negara beling tah mah nah iya dumadak terus we dakwah Kangjeng Nabi dilanjut ke para sahabat dengan berbagai kekuatan jeung cara setelah sahabat teh aya dilanjut ke para tabiin setelah tabiin teh aya dilanjut ku atba tabiin terus datang ke ayeuna di dunia terus baik kiai dakwah apapun yang terjadi sebab merupakan satu kewajiban
balighu anni walau ayat. Disesuaikan jeung kekuatan masing-masing jeung keikhlasanana. Di Indonesia mah geus jelas ulama teh ambalaya sebab mayoritas Islam geus puguh di negara-negara Timur Tengah nu mayoritas Islam, Syria, Baghdad, Yaman dan lain sebagainya. Urang lamun ngadenge di Belanda ulama masih kena dakwah, di Jerman dakwah, di Amerika sekalipun terus bae dakwah. Atuh kumaha eta? Henteu kumaha. Apakah nyana kemudian salamet loba anu dibunuh dakwah di Amerika, di Jerman, di Perancis, di Belanda emang teh setik atuh loba. Tapi kulan apakah dengan dibunuh eureun? Henteu, terus dakwah balighu anni walau ayat. Mun urang nyaritakeun tentang pembunuhan anu dibunuh di Amerika ulama sabaraha ambalaya, tapi terus we dikirim deui hakikatna ku Gusti Allah. Kirim deui hakikatna ku Gusti Allah. Terjadilah orang Belanda, ilmuwan Belanda, politikus Belanda, Amerika, termasuk Jerman, Prancis, saeutik nu arasuk Islam, wasilah para ulama. Di negara Eropa nu mayoritas kafir, Kristen, tetap bae dakwah mah terus we atuh komo di negara urang. Terus, nah Kangjeng Nabi teh terus we dakwah enterek jaritakeun dakwahna Kangjeng Nabi nu derek dicaritakeun teh tentang para sahabat nu paling istimewa teh nu mana? Sahabat nu paling istimewa teh sahabat nu ketika Kangjeng Nabi nyampaikeun dakwahna ngarobah sesembahan tina nyembah ka makhluk batu patung jeung kayu sajabana titah nyembah ka Allah nu maha gaib. Nyana langsung bae maca 2 kalimat syahadat tanpa pamrih eta nu panghebatan. Saha nu model kos kitu? Huluna Kangjeng Sidina Abu Bakar Siddiq. Jihad awewe Siti Khadijah. Anak muda Sayyidina Ali. Masya Allah, etalah manusia brilian. Manusia nu tanpa aya pertimbangan. Iman langsung ke Allah, langsung ke Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibantu dakwah teh terus dakwah tah sahabat etalah do nomor hiji, tahun ka hiji, tahun kedua, tahun katilu makin nambah geus puguh cacian jeung makian penganiayaan terhadap sahabat teh lain saeutik sahabat nu diseret, lain saeutik sahabat anu dipoe, lain saeutik sahabat anu disiksa, lain saeutik sahabat anu dianiaya berbagai peraniayaan, tapi terus bae makin dianiaya, makin tambah 13 tahun Kangjeng Nabi di Mekah lantaran wari mengarah ke pembunuhan Kangjeng Nabi anu bakal bahaya secara lohir sebab jawara Mekah kabeh geus ningker Kangjeng Nabi, tewak Kangjeng Nabi. Cak Abu Jahal mun beunang jeung awak-awakna bawa ka dieu, mun teu beunang aing asal hulu da bae bawa ka dieu. Masya Allah kan. Maka Kangjeng Nabi diinstruksikan hijrah ke Madinah untuk nyalametkeun agama. Tidinya Kangjeng Nabi bebeja ka Abu Bakar Siddiq, tadi engkekeun deui ku Abu Bakar, siap. Kangjeng Nabi bebeja ka Sayyidina Ali, Kangjeng Nabi begitu bebeja ka Sayyidina Ali, siap. Ngan maneh cicing heula di dieu ke geus rapi di dieu karak nyusul, siap. Kangjeng Nabi bebeja ka para sahabat nu lain. Ketika kaula berangkat geus aya di Madinah, silakan nyusul. Sahabat sangat siap. Diabadikeun sahabat anu nyusul hijrah ka Madinah. Ieu ayat. Innalladzina amanu sanyana para sahabat anu arari iman ka Allah, iman ka para malaikat, iman ka para kitab-kitab, iman ka para rasul-rasul, iman ka yaumil akhir, iman ka bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
iman inuh dina jero dadana teu bisa diganggu gugat. Amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah taala. Di dieu diabadikeun innalladzina amanu. Geus aya imanan di jero hatena wa hajaru. Ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun hijrah nyusul ka Madinah, nyana berangkat dalam rangka nyalametkeun agama. Bayangkeun kurang di Mekah ke Madinah 850 km, saat eta kendaraan ngan sakadar onta anu boga imah ditinggalkeun, lembur ditinggalkeun. Nanya ke pemajikan jeung anak, ketika pemajikan iman milu, ketika teu iman ditinggalkeun. Nanya ke anak, ketika anak iman milu, ketika teu iman ditinggalkeun. Nanya ke tetangga, ketika tetanggana iman berangkat, ketika tetanggana teu iman ditinggalkeun. Geus puguh ladang, geus puguh hewan-hewan, ditinggalkeun keluarga, ditinggalkeun imah, ditinggalkeun kampung, ditinggalkeun sanak baraya, ditinggalkeun hewan ternak, ditinggalkeun perusahaan-perusahaan nyana ngagelenceng berangkat di Mekah ka Madinah kabeh ditinggalkeun. Bayangkeun kurang untuk selama-lamanya. Hareup panjang balik deui ka Mekah teu aya, berangkat teh ka Madinah. Ditinggalkeun teh henteu kieu, kayak aing balik teh teu aya. Pan urang mah kuari deuk gaji bae ge, tungguan ku sia warung sia ada. Abah deuk ka mana ngaji aing ngaji. Nya ada sia awas tah. Kebal aing mah. Kadang-kadang aing mah tengah keur ngaji ge aing mah balik ieu. Kan blon eta bos itu. Ge cenah kieu nyahoan atuh aing mah nyaho ja kadeuleuh huluna ge. Udah sok itu tur mah balik isin bae nyana. Atuh nu biasa balik mah balik bae sih. Tah. Ialah wahajaru nu matak eta ulah-ulah anu hijrah ti Mekah ka Madinah, anu harapan bakal balik deui ka Mekah sagala rupa ditinggalkeun demi cinta Allah, cinta Rasulullah, sagala rupa ditinggalkeun. Teu aya nyaah saeutik-eutik acan sugan hook ka imah, hook ka pamajikan, hook ka anak, daripada ke di akhirat bakal jadi bangbalu tinggalkeun sama sakali poharaja sama poharaja asa. Masya Allah urang mah ngaji bae ge ka dieu. Aduh eta budak anak embe tak keluar anak embe aduh aing mah Masya Allah ya urat aing kudu berangkang bae tuh sia urusan anakna teu daekeun ngurusan garobrog jasa sia mah tuh ngurusan anak embe heula ka ditu babaturan mah geus ngaji ayeuna sih anak embe ya molos gratis lah bae datang ka jam 9 neuleuh jam 9 aing mah kaberangan moal lah. Eleh ku anak embe lain ieu nu hebat mah goblok si anak embe ku aing geus kurang kumaha jak geus dikurungan geus dikunci maksud keneh moncor keneh bae enggas ku aing mah bikeun ka tetangga hai hayang si anak embe aing bawa kabeh ta jeung kandang-kandangna emang ngaji ka mana ngaji aing ngaganggu ku anak embe. Masya Allah hebat amat Pak. Ya aku ngomong hebat ganggu ku anak embe aing mah goblok jasa kumaha ge mun pamajikan nyarekan wah bikeun ku aing ka bapana nekat sama budak barang ditanya ku sih nekat aman teu bogoh emang ieu teh lagi aju gara-gara anak embe untuna mungsang mangsing we ndek gaji bae ge berat ya tah sahabat muhajirin wahajaru ninggalkeun auton kampung ninggalkeun buyut imah ninggalkeun hayawanat hewan-hewan ninggalkeun jar tetangga ninggalkeun perusahaan sugan terbersit di jero hatena hayang balik deui ka Mekah teu aya sugan aya hok teu aya sama sekali hokan keneh agama hokan keneh Allah hokan keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkeun jeung harta-harta kakayaan jeung sajabar berangkat bae ndek kumaha teh hebatna ndek kumaha teh hebatna muhajirin urang sok gadenge muhajirin bae seperti kos kitu bendukanyana sarua jeung bendu ka Kangjeng Nabi sarua bendu jeung ka Allah sebab lawan duniaan di jero hatena urang mah anak urang ende ka pondok bae ge ka pondok sing jadi ka pondok deui mah hoo ka Aceh
sok inget bae ka Aceng ulah kebal-kebal di pondok nanya mun bisa mah Aceng di imah bae tungguan toko siapa goblok tolol manehna geus anak di pondok sarua jeung sahabat muhajirin nak geus berangkat ke pondok ulah mikiran segala rupa geus bae pokona berangkat sing tentrem di pondokna abah abeh ngeunaheun teu kudu ngiriman ka Aceng cak anakna aing mah dipiceun ieu mah sial teh boga bapak goblok deh aduh abong-abong anak nu kolot disayomkeun deui ya Allah ya Rabbi ngurusan anak nu ngora nah geus urang masantren nu mantak hajunjana teh betah 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren betah nu didele ridho Allah ridho Rasulullah ridho guru nu didele teh ilmu Allah mentak betah sugantiknya na inget atuh ka indung jeung bapak keluarga awal mah inget ka dituna biasa sugan inget ka imah atuh can boga imah jeung imah nu aya gereod teu inget sugan inget ka perusahaan teu pernah usaha teu bisa sugan inget ka babaturan teu boga babaturan di lembur jae ge lain babaturan tamangan sakadar wauh dengaran babaturan masa gulung sagalang ge henteu tah nu mantak wah di pondokna ge tenang ngaji masyaallah saya ge sabar tahun ye nek naon setia nanya-nanya ka aing ngabiayan henteu siapa sok aju kitu aing nanya ieu ka sia mun kitu ngabiayaan henteu ieu nanya bae nanya aja bangun saya geus tegep teh kadele tegepna naon hiji kopiah mancrit mereka dua tah make samping teh jengjot panai jawara lembur mah panai ngariung teh make mah samping jengjot jeung ieu na bodai bae pan jawara lembur mah ieu teu daek ipis teh kajawan jawara lembur kajawan teu budak make sampingnya jengjot jeung bodai ieu na pan teh mun teu make benten morosot kajawan santri mah tegep lintuh ku lintuhna tegep ku lintuhna kuru ku kuruna tegep ku kuruna santai behe atuh nya mah wali jinganan ambo pohara amat teh piwalieun maksudna atawa pidiwalian nah saya sabaraha tahun alhamdulillah sih ai bangsa 13 15 mah aya naon nu geus katalar ji jasa nu geus katalar kabeh insyaallah coba naon amil talar jurumiyah talar alfiyah jawar maknun geus katalar kalau mang jumul jauh samsia ta'ala geus katalar kok mah bangsa imriti kitu ya ulah setik-setik itu geus katalar hebat amat tapi gua poho deui sial teh santri bisa poho kitu teu keburu ieu ngomain HP bae batola santri batal teh santri sia nu mantek main HP kudu jak kiaina ge main HP bae sih wa ge nurutan kiaina beus itu menang ridho guru amboh budak usah dibawa ka dieu tolol takul urang boga kiai main HP geus tinggalkeun mendingan kitu beres kiai teu kaburu wiridan atuh mending teh sholawat jeung main HP mah ieu mah tuh aya lain kiai atuh lain kiai masa bodoh ya emang pinarakeun kitu mah ieu bae innalladzina amanu sanyana para sahabat nu ariman ka Allah Rasulullah malaikat kitab jeung nu tadi kemudian wahajaru hijrah ka Madinah nyalametkeun agama tanpa pamrih deuk kumaha na sabodo teu nyaho di Madinah bakal di mana tempatna jeung saha nu narimana teu boga pikiran penting berangkat di Mekah ka Madinah ka mana teu nyaho penting mah deuk ngudang Kangjeng Rasulullah nyusul Kangjeng Rasulullah teu nyaho ditempatkeun di mana nu bakal narimana di mana deuk heesa di mana teu boga pikiran nu penting cinta Kangjeng Rasulullah deuk yang Kangjeng Rasulullah sakitu bae masyaallah kan bayangkeun nu leumpang-leumpang anu naek onta nu mun boga onta naek onta saloba-lobana babawaan di onta tuh kabeh ditaringgalkeun ku para sahabat datanglah ka Madinah masyaallah karim hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Rasul
ditanyakan teh di mana Rasulullah Muhammad, teu nanyakeun imah mana, ladang mana, toko mana, teu Muhammad mana. Aina Muhammad? Disambut ku Kangjeng Nabi, cukup geus asal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ge. Ngajajar di hareup Kangjeng Nabi bari memandang ka para sahabat muhajirin. Anjeun teh jelema nu mulya lantaran kaula nyaho sagala rupa ditinggalkeun teu aya terbersit sabakatul hibr bakal datang deui ka Mekah. Istuni segala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah. Tidinya ku Kangjeng Nabi dipetak-petakeun tah maneh ka dieu jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, dipetak-petakeun ku Kangjeng Rasul. Datang ke Madinah teh horenganan terus dipetak-petakeun ku Kangjeng Nabi. Manehana biasa di ladang dipetakeunana jeung anu tukang tani. Haju sahabat di Madinah nage terus we narima nu boga tani 1 hektar bagi 2 siring 1/2 hektar. Anu boga toko 2 siring hiji, nu boga toko hiji babarengan jeung nyana. Anu teu boga modal dibere modal sok geura dagang. Sagala rupa disambut ku sahabat nu aya di Mekah yana sahabat Ansor kebutuhan-kebutuhanana. Terus ku sahabat Ansor dilaksanakeun kebutuhan-kebutuhan. Masyaallah. Ya Allah, pohara eta sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Hatta jelema nu teu boga pamajikan teu mawa pamajikan ditanya, "Mana di teu boga pamajikan?" Boga, tapi teu dibawa, teu iman. Mana butuh ke pemajikan? Lain butuh-butuh deui kula boga 2, pilih nu mana nu hayang. Atuh lain muhajirin ge lamun anu nawaran ka kula atuh siap. Asal ulah nu gendut cara tadi. Besi digibengkeun ragag aing. Wahara ieu. Pamajikan, nah hayeuna bebeja ka Kangjeng Nabi. Oh masalah, ditita milih bere hiji. Allah Karim, deuk kumaha? Kasosialan sahabat Ansor tandingga mana sakana sang ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tijina iman aya berangkat hijrah ke Madinah. Baheula ge di urang zaman Belanda hijrah, urang Cilongok kan baheula mah perang teh pan di bejaan cek Abah Haji teh mah cek emak. Isuk Belanda nyerang ka dieu. We ieu hijrah ngeli disebutna. Pangelian urang dieu teh ka mana? Ka santri. Ta santri pangelian urang Pasar Kemis. Mimiti ka etek teh dinya kurang mernah ka santri. Tah di santri marana kebal. Aya kampung santri teh teh pangelian baheula nu matak beusi ku ari salaki leungit teangan ka santri. Eta pangelian eta. Ngareli ka ditu. Masya Allah, lamun dongeng keur ngeli di perjalanan datang kapal Belanda jegur eta murtil teh ya. Beuh cenah salaki kena murtil paeh di tengah jalan. Baheula dongeng emak teh kos kitu, ya Allah rita luar biasa. Beuh begitu deuk datang ka pangelian, datang deui kapal, murti datang, ceger we anak paeh. Ya Allah ya Rabb. Seperti eta dongeng di zaman Belanda diperjuangkan ku para ulama, diperjuangkan ku para pendekar. Alhamdulillah Belanda berangkat balik turun ka di Jepang, sakedeung Jepang turun Chinese gedoran Cina. Alhamdulillah tahun 1000 masih ngomong kok kan tahun 45. Nah, taekeun bendera Sangsaka Merah Putih. Saha peloponna Bung Karno jeung Bung Hatta. Masya Allah, merdekalah Indonesia. Alhamdulillah. Dieusi kurang sampai ayeuna. Geus di zaman Pak Harto, kemudian sabaraha presiden datangkah presiden ayeuna, urang ngarasakeun nikmatna negara urang pohara. Sakitu dipake kahayang ku berbagai negara-negara orang tapi masih solid keneh.
disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lambang negara Indonesia. Masya Allah. Nah dek kumaha ge atuh sabodo bae pek nyana nu jekelan negara ulama terus dakwah jang ke aya hitung-hitunganna ieu di akhirat saha nu bener saha nu salah. Tapi teu saeutik negarawan anu asup ka sorga emang negarawan teu asup ka sorga. Abri anu asup ka sorga ambalaya, polisi masuk ka sorga, PNS masuk ka sorga, kanyahoan asup ka sorgana cenah kiai kumaha mun digali kuburanna pernah digali PNS di Garut pernah digali kuburanana beleger berarti kan di sorga. PNS eta diurang abri nah kebenaran kajual lahana digali geleger kene berarti kan ahli sorga. Jaieuna ge utuh kene boehna aya polisi di Cianjur, polisi di Cianjur. Nah begitulah anak pan di Cianjur makos gitu di Cianjur mah Cianjur juga bumi. Nah ngubur teh di harapan imah gimana dijual syarat asal kuburan pindahkan digali beleger ji itu teh polisi teh abdi teh PNS aya menang ridho Allah mah nu pentingnya na ngalaksanakeun tugas sesuai jeung aturan. Ji aya kiai begitu dikubur menang meureun 15 poe digali bentek pedagang itu kudu setengah bulan coba saminggu geus bentek jasa pedagang lebih parah tibatan kiai. Masya Allah adena cenah aing teh jadi kiai pidarakalin sia ieu aja kuat bukan illal ladzina amanu wa hajaru katilu wajahadu berjuangna bi amwalihim wa anfusihim diheulakeun amwal heula bi amwalihim sebab istimewa berjuang melalui harta. Negara ieu nu mantap kalut lantaran anu diperjuangkeun harta melalui perekonomian. Ekonomi jalan negara maju, ekonomi teu jalan negara bangkrut. Di kampung lamun perekonomian seseorang jalan kemudian nyana barahan hebat kampung eta. Perekonomian nu mantap di amwalihim diheulakeun. Rahasia daripada diheulakeun ieu keistimewaan berjuang make harta leuwih tibatan make awak. Sebab naon? Moal bisa berjuang make awak tanpa harta. Sebab naon? Berjuang make awak lamun teu boga senjata bunuh diri. Senjata harta. Berjuang make awak mun teu make kuda atuh moal bisa kendaraan ngaranna. Mun teu make kuda atuh diserang ka jeung kumaha ge. Ai kuda harta. Harta diheulakeun wajahadu bi amwali. Urang bisa ngabangun majelis ku harta, bisa ngabangun pondok pesantren ku harta. Bisa kawin kudu di mas kawinan kan harta. Aya jelema nu hayang kawin haju awewena ditanya hayang sabaraha mas kawina hayang 100 gram. Masyaallah nyana teu daek boga-boga 100 gram teu jadi kawina. Nalang sapan? Nalang sa? Coba lamun nyada 100 gram ya kecil dibawakeun ku aring 200 gram ngan besi. Ya Allah ya Rabb. Harta lempang geura agama melalui harta. Matak aya zakat jangan lempangkeun agama tanpa harta moal bisa. Ieu nu mantak pasiap-siap hayang jadi bupati dek urusan harta sebenarnya mah lain dek urusan umat melalui harta maksudnya. Digolangkeun ieu lah jang kepentingan ieu lah jang kepentingan ieu ke jang kepentingan ieu. Nah eta harta mantak wajahadu bi amwalihim. Sahabat baik Ansor maupun Muhajirin terutama sahabat Muhajirin nyeunaan panah nyeunaan senjata sahabat Muhajirin eta kan harta anu ngabiayaan lah terus bae nu tanikna maju bagus subur bebeja kanu endek perang maneh kurang naon ulah mah kurang yang nyeun senjata tah dibere nu dagang maju bebeja prajurit muhajirin sabarang siap tempur perang. Naon kekurangan anak harta jang naon jang meuli baju perang baju kere disebutna sabarang deui bere harta jalan nu usaha jang agama nu tani jang agama kabeh jang agama. Kami mah teu bisa ngan sakadur ngandalkeun awak doang engke perang di medan laga ketika Kangjeng Nabi memerintahkeun naon dibutuhkeun baju
tentara baju kere kemudian kuda dan belikeun kan lempang bareng wajahadu bi abwali jehe atuh di lembur urang ge aya jelema nu bisa ngaji Ustaz ieu kobongna teh kobong tina kayu tina awi aju lu hiji geus diganjel eueuh nu geus diganjel teh tihangna teh geus make umpah lamun eta di kubudak nu nakal dicokot atuh rubuh jana ka masjid jana ka majelis jana magahan ngaji eta kapanjang ngahirupan agama cacaang lamun eueuh si eta moal aya cacaang lantaran teu nyahoeun ka akidah teu nyahoeun rukun wudu teu nyahoeun rukun salat sabenerna mah nu nyaangan dunya teh ya secara batin si eta lantaran teu pamrihnya mah hayu bae magahan ngaji anak-anak jelema dikadenyakeun nyaho ka rukun Islam nyaho ka rukun iman nyaho ka berbagai rurukunan tetapi eta pondokna Masya Allah tihangna geus kurinyu make batu namun dicokot rubuh nu dagang maju liwat betolol teh nu dagang sakaji pede teh si budak betaheun amat goblok lain nyumbang ngomong nu mantak nyana ge eta kiaina tek aya galedeg ka mana si eta hajar manya kiai kos kitu lamun kiai da ngadoa bahaya kuduna makan pedagang anu maju teh sia ieu magan ngaji geus sabaraha tahun alhamdulillah ya 10 tahun sabaraha murid atuh santri ieu kadang-kadang aya 50 kadang-kadang aya 100 santri teu puguh nyana kumanyana bae jadi saya pondok teh emang teu ngabongan deui atuh saha nu teu hayang yang ngalegaan deui geus teu mae bejejal-jejal kadang-kadang mah di imah tadi hareupeun imah nyana heesna ge atuh bangun usia atuh kain teu hayang mah sing aya kahayang atuh nyana kajara salat duha Allahumma ya Allah mudah-mudahan teu budak ku Gusti lah didagorkeun huluna atuh ngomong doang sing boga kahayang kok ge bisa calangap kitu batu bisaeun kabeh ge nah lamun kieu mah masyaallah lamun usia di lemur ieu poek lantaran sia alhamdulillah cang anak manghaji bener gitu ngaji kasia tapi kan sejen saja manghaji kasia nah iya pondok omean ku sia nya nah omean geus kos jokot material engke hitung sia itu barang bayaran satu sia itu orang hebat itu dagang teh berloon nah guys bawakeun ngaji ieu daek sia dibangun atuh daek bae endek lah kayu apa batu besi embungeun kan kiaina aya nu hayang kayu bae Mang Haji maksudnya ndek mang bangun ndek mang bangun kan terserah Mang Haji itu mah tuh batu bae lah kuari mah jak kayu mah rese bawakeun ka dinya tuh batu sesuai jeung tah kan bener masyaallah geus tah sia tala lentrem dirinya nya Mang Haji mah khusus teu bisa ngaji teu bisa ka di akhirat atuh sugan bae Mang Haji ku sia itu diajak di ulah kitu Mang Haji ku lagi can puguh cak kiaina ku lagi mikiran ku can puguh juga ajak-ajak Mang Haji teu puguh ku lagi sebenarnya mah atuh lain gitu susuganan we atuh ai susuganan onam teh kiai hebat lamun kieu mah cek kiai cek na engke di akhirat milu baju atuh kok tenang bau pohara teh kiai tolol teh kiai teh mah geus pokona di akhirat pokona mah moal asa Mang Haji kukula diheulakeun teh kiai teh bener takut kitu teh kan hebat mah nu tadi gitu mah boro-boro ngaji kula ge nyaho teuing dan kula mah mesin bae ka Allah euy mah susuganan isi saya selamat tentu Mang Haji ajak-ajak ya itu kumangke bae tuh Mang Haji di akhirat urang pada bae tah tawadu ngaranna ieu mencan gencan Mang Haji dek nyumbang ya tenang Mang Haji pokoknya cekelan sorban kula ye sial teh kiai tolol emangna aya sorban di akhirat wajahadu bi amwalihim sok renungkeun nu mantak Al-Qur'an ngaheulakeun wajahadu bi amwalihim nah ieu teh ya berjuang melalui harta ieu nu paling vital moal bisa berjuang di medan laga tanpa harta jelema ketika perang kemudian butuh dahar harta kan dahar teh butuh perlindungan obat harta kapan butuh kuda butuh senjata eta harta wajahadu bi amwalihim kakara ku anfusihim sebab berjuang make awak mah aya waktu aya waktu-waktuna perang Uhud sabada poe perang Badar sabada poe Hunain sabada poe dan lain-lain sebagainya aya
aya waktu-waktuna sanajan urang ge kieu urang ye dijajah ku Belanda sabaraha tahun sih 10 100 200 tahun aya waktuna eureun jajah deui ku Inggris sabaraha tahun sih setahun 2 tahun eureun kadieuna urang teh terus jahadu bi amwalihim make harta lamun urang kabehan berjuang melalui harta jangan luhurkeun agama di Indonesia Islam pahara jasa berkibar bendera la ilaha illallah malah itu susah tah tuturkeun ieu konsep wajahadu bi amwalihim wa anfusihim karak awak berjuang cek Kangjeng Nabi berangkat Medan Naga berangkat Badar berangkat Uhud berangkat Hunain dan lain sebagainya siap bahkan nunggu sahabat nunggu iraha untuk seperang ku cinta-cinta ka Allah di titah perang teh nu kadeuleu Allah ku cinta-cinta ka Kanjeng Rasulullah ketika perang nu kadeuleu Kanjeng Rasulullah ku cinta-cinta ka agama nu kadeuleu menang ridho Allah di agama Islam titah perang nyawa taruhana eueuh salah Masya Allah karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah eta mah ngaji eta bau para jasa beak sabaraha puluh juta meureun duitna beuh diaur-aur jasa mana tuh mah ngaji itu tuh pakai naon nyumbang keliningan ya Allah ya Rabbi ajunyana mah di luhur jaipongan jeung sinden beak sabaraha juta meureunanan lamun ngawur-ngawur nu kos kitu mah pohara jasa sedek hajat ya aing merasa babaturan sia aing teh prened aing babaturan sia ye sia dek hajat gas tanggung jawab aing pokona ku aing bakal dibawakeun orkes Soneta Group tetanggung aing mah geus jeung Oma Irama nah sok nama aing mah lillahi taala ridho ambo tah eta kos kitu di urang mah kos kitu mah bener ambay-ambay lamun kitu mah maji daripada di aur-aur gitu membandingkan jinkeun musola tadinya musola jaloban nu sejen ka kos kitu mah tuh urusanan hayu bae tuh jaka sorga mah pan hayang babarengan sakjana teh atuh sering saeutik bae sih bentak naon tolol teh ngomong eta heuh tah ai giliran nyeun musola nyeun masjid teh kita babarengan ai nanggap orkes mah sorangan bae ge pohara jasa nah eta tipe-tipe nu kos kitu teh eta di Belaraja mah loba pasar Kamis mah alhamdulillah di pasar Kamis mah Masya Allah rapih di pasar Kamis aja bener gua mah adanya di Karawang orang pasar Kamis naranya di Subang orang pasar Kamis sial pasar Kamis tenar jasa di Karawang jeung Subang Masya Allah kula pernah eta di Sukabumi ieu mah carita di Sukabumi barang endeu ka ieu mah eta ulah emang saya eta urang Tangerang atuh urang Tangerang mah pasti wau jeung aing gede kadinya aing mah ulah bener bae kadinya ceh kadi ieu lain anak abaji ulah gandeng ya ulah dibere disogok beureun ku cenah maksudna naon ngaji kawin di dieu kakarak aing beureun 3 bulan ulah gandeng ya urang mana eta kiai urang Bitung sangaran mah dibejakeun ngaranna mah ya moga mobil sedan putih hari tenago bae barang di deuleu jabe ieu mah kula ge di kadinya teh eta mah letterna jabe ulah kadinya bae gitu barang ulah anak kabajinya kadi disogok heula kula sial horeng loba itu ke babaturan kene ulah ditu sarua makanya itu ya kemarin kalau berkampangi banget nah mau dibejakan atuh di Sukabumi teh loba pas ke Karawang mana boga dulu gua di Karawang Masya Allah eta ngaran pasar Kemis di Karawang tenar jasa pohara jasa pokoknya di Karawang jeung di Subang beres kabeh atuh gorenganan di dieu bea ka buruan-buruan dibawa ke Karawang kabeh nah ngan KTP nama lain pasar Kemis illalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim
Nailan berjuang melalui harta, berjuang melalui awak dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ieu titah ditiru kurang deuleu Bung Karno, deuleu Bung Hatta berjuang melalui amwal jeung anfus, deuleu jenderal-jenderal anu nyalametkeun bangsa jeung negara, nyawa taruhanana. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, baheula ngalawan Belanda, ngalawan Inggris, ngalawan Jepang, ngalawan Cina, terus datang ke ayeuna ulah eureun berjuang niatan jahadu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim. Naon nu ukurang bisa diperjuangkeun majelis, masjid, pondok pesantren, fakir miskin, ayo bae moal kebal urang paeh aya tapak urang. Aya tapak urang. Be, Masya Allah, Mang Haji anu maot, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Asana kadendelekeun, emang kunaon ieu tah masjid, Bu, na kenteng nang nyana, tah ieu palapodang nyana, ieu mah nang kabayan tapi nyana tah sagala ieu keramik, keramik, oh kaleungiteun we nyana. Karasa apa? Ngucur pan ka jero. Ketika nyana ngabangun majelis salim, Masya Allah, maot emang kunaon ieu majelis salim tah nang nyana. Kula malah ngabantuan teh ala kadar beta bidang nyana tu kadelegeun bacakeun Fatihah deui kumaha yeuh. Jih jahadu bi amwali. Mang Haji anu maot cak Mang Haji anu HDG. Emang kudu sih ngadu nyaon masalah lili hirup da utapakan ja. Utapak ge nya mah. Masjid kotakna dibawa ka imah nyana bae. Heran aing mah. Atuh mantak naon di dieu bae sih. Dihitungna kudu dibawa ka nyai mah bae. Teu arti aing mah hade ge pae. Tuh pan tetangga ge kos kitu pan. Masya Allah karim. Heuy, Mang Haji anu maot, Mang Haji mana? Mang Haji anu. Geus sia nyala teh hayang. Atuh sia ngadoakeun nyala teh. Bau, teu hayang. Emang gua kos kitu ieu. Ke bangun si aing bangun geregeteun amat emang aing pernah kasusahan. Beas teu boga. Kemudian pamajikan aing atuh pan atuh nyawa sorangan dagang teu aing nginjem doang nginjem ka nyana teu gede harita 500 jang meuli beas doang jeung lalauna sekian atuh siang orang-orang ena dikitukeun aing kadadekeun bae ngajelengeng-jelengeng geus pae tege geus tayang atuh siang ngadoakeun ka dieu tayang bong aing mah aing kadadengekeun sekian orang-orang tak asal aing nyelenyana bae kadanya orang-orang di neraka kos gitu ya Allah ya Rabbi tuh jadi kehadean orang Masya Allah karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim santri kunaon sia cerik yang cerikeun Mang Haji anu mau emang kunaon atuh pan ieu kula dibelikeun kitab ta Bukhari Muslim Ihya Kuwariya takriban nang nyana kula harita lebaran teh bu hayang jasa bunga make BHS jadi loba susah urut-urut ge ku kula nyana mere urut ge tapi ingat bae bagus kede urut ge. Yo, Masya Allah, kula geus katarima jasa, nyana ngadoakeun jasa. Tuh, pan geuna. Heuy Mang Haji anu maot, Mang Haji mana? Haji anu HDG. Emang sia kunaon gitu. Aing lebaran eta suka dedek merek. Oh, Masya Allah, atuh nu urut-urut endahan, nu kula dicokot ku nyana. Pamustungan teh mah Ki Haji. Layu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jawab ge ya Allah ya Rabbi sedikit uragan bakal bararaot. Sok nu boga berjuangkeun agama sabisa-bisa tempelkeun di masjid, di mushola, majelis taklim, pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu ayeuna. Yehe. Dalam rangka ngagungkeun agama Allah saha eta wa hummal muhajirun. Kula mah inget ka ieu bae jelema bodoh jasa bodoh di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali sagesa bodoh nyana pernah lebaran di beres samping lah samping ge boro-boro BHS boro-boro Tamer Al Jupri polekat ge anu 3 kalinya sejegeng kene pan baheula mah 3 kalinya sejegeng kene baheula kualieu eueuh baheula mah bahu budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa ngan 3 kalinya se masih kene awak sakumaha heuras
kayak geus saya 5 kali tanya sekarang lagi liprik seeutik tadi bere kos kitu jelema bodoh tapi kan bungaheun jasa dibere samping bungaheun jasa maot anu merekna teh maot diundang kabehan nya nama teh diundang ja susah ngananyakeun dong eta sana maot Mang Haji mana Mang Haji anu ya Allah nu pernah mere samping teh nyalakeun aing teu kudu diundang kan berarti kan teu kudu diundang kan langsung nyalakeun dipake sampingna kita ieu sampingna ye beres nyalakeun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah tah Mang Haji katarima padahal mah dibere samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah dibere hiji ge lembur nyahoeun kabeh salembur nyahoeun kabeh bebejakan nya mah masyaallah geus caritana nyalakeun peutingna imam masjid imam nyalakeun kiai ngimpi ka panggih jeung main Waalaikumsalam ya ente mau ente le maot mun ku aya jero kubur alhamdulillah salamet cek salamet ya ku doana nu bodoh teh ya nu bodoh teh tanyana ngadoakeun ka kula doanya doang teh diterima ku Gusti Allah ya Allah cak imam teh haji hudangnya aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih ngadoa naon sih kabeh diterima nyana doang Masya Allah isuk-isuk nya memeh mandi geus datang ka dinya Assalamualaikum naon kiai teh ngobrol ya ka dia ngobrol gitu oke kamari kan Mang Haji anu maot mana nyalateun insyaallah kula keur peuting ngimpi aju kapanggih jeung Mang Haji ditanya kumaha di jero kubur nyana sisirian alhamdulillah salamet ku kula ditanya salamet tina naon doa ente ngadoa naon ngadoa kudu sih bisa ngadoa naon tuh ente imah heulanan ngadoa naon bae lah ya ngadoa naon heulanan coba ayo kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge kula mah takbir ge Allahu akbar teu baca ada minuturkeun we Allahu akbar jauh 4 jauh genep Allahu akbar kula bodoh ngadoa naon teu ieu baca teu sia ngadoa naon ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya Allah ya Rabbi keur ieu mah nyana hirup ka imah kula jadi tamu kula aju ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping teh ieu samping ge dipake karasa jasa peuting sare dipake salat dipake na ieu mun nyana hirup kene atuh kula nu nyuguhan lantaran nyana kuari geus tamu jadi tamu Allah ya Rabbi kula ngomong kitu tah kuari mah kula moal katamuan ku nyana geus lain jadi tamu kula kuari mah jadi tamu Gusti nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti pangnyuguhankeun eta Mang Haji nu pernah ku kula disuguhan jeung pernah mere geus bae pangnyuguhankeun jak kuari mah jadi tamu Gusti jak kula mah ngomong kitu doang eta kiai gideug masyaallah kari geus atuh geus kitu mah ngalamun beda kiai peuting kapanggih jeung guruna sia nyaho eta doa nu bodoh teh ditarima ku Gusti Allah guruna wali ditarima ku Gusti Allah kunaon tah nu mantap ditarima nyana ngadoana ikhlas nu sejen ustad jeung kiai-kiai ngadoa mah ngadoa rapi teu ikhlas atuh aja kiai mah sagala hayang sholawat pan santri hayang sholawat komo ki pode 5 pan sholawat da ge kudu digedekeun nah masalah letik bae pan nya menta di mah sarua jeung santri tolol teu ya Allah ya Rabbi ai jara mah ikhlas jasa pan teu diondang nya nama majan mah tah nyalateun teu diondang berarti kan ikhlas jasa aju nyana ya Allah ya Rabbi ka eta nu hebatna baheula mah jadi tamu kula ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping tah ieu sampingna Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti pangnyuguhankeun Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti maha uninga Gusti maha ngarungu Gusti maha sagala-galana ku doanyana dihapus sakabeh dosana eta Mang Haji tah teu nyaho rahasiana ikhlas
ikhlas mukhlisina lahuddin ibadah urang tahajudna duhana maca Qur'anna sholawat ngajina teu ikhlas jajabur kabeh naona anu ikhlas kapan duit nudi itung ku Gusti Allah haji ulah ngomong kieu muludan bae sanajan teu ikhlas tetep bae hayu bae muludan ulah kitu tetep bae teu diitibar teu ikhlas ulah make ejeung haju nitahan teu ikhlas kuduna kieu hayu urang muludan sanajan teu ikhlas hayu bae kege hayu saeutik-saeutik urang ikhlaskeun ulah kieu sanajan teu ikhlas terus muludan mah geus teu kudu ikhlas ulah kitu hayu bae kesugan ke aya 20% ke tahun hareup tetep usahakeun ikhlas sebab naon teu ikhlas bae teu ditarima tahajud sakitu tahajud dengan aya tahajud mah lolobana ditarima naon sebabna lolobana ikhlas nu mantak ikhlas atuh sanu neuleu sorangan di kamar Allahu Akbar emang anu neuleu jeuh nu neuleu nu memperhatikeun eueuh ieu hati Gusti Allah kan kecuali nyana jeung pamajikan diuk sia dirinya tungguan aing nganggonan sia aing aya ibadah ka Allah ku ditungguan ku pamajikan cek pamajikan kalah geus ulah tahajud emang kunaon atuh kakak nu tahajud kula nu riweuh la wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jelema nu iman hijrah ninggalkeun lembur harta jeung sajabana datang ke Madinah kemudian berjuang melalui harta jeung awakna dalam rangka fisabilillah ngagungkeun agama Allah walladzina awaw saha muhajirun jeung jelema-jelema anu ngampihan Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah di rumah diungsikeun diampihan sesuai jeung kahayang Allah wow wa nasaru ditulungan ku para sahabat-sahabat di Madinah wa huwal ansor wa hum al ansor tanpa aya sahabat ansor deuk kumaha Kangjeng Nabi datang ka Madinah mun teu ditulungan ku sahabat ansor deuk kumaha para muhajirin datang ke Madinah lamun eueuh anu ngarumat deuk kumaha saha nu ngimahan saha nu mere dahar saha nu mere nginum deuk dagang saha nu mere modal deuk tani saha nu mere ladang lamun eueuh sahabat ansor masyaallah karim dua sahabat muhajirin ninggalkeun Mekah hiji nu di dieu Allah Rasul jeung agama sahabat ansor narima kedatangan sahabat muhajirin seakan-akan sekat muhajirin jeung ansor teh seakan-akan dulur dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah masyaallah karim Kanjeng Nabi diampihan sahabat diampihan muhajirin ku sahabat ansor kemudian ditulungan naon kabutuhanana ditulungan ku sahabat ansor urang lamun hirup seperti sahabat muhajirin jeung sahabat ansor luhur agama Islam ya'lu wa la yu'la Islam al-islamu ya'lu wa la yu'la ku bersatu nu sugih nu gagah nu boga jabatan jeung nu susah nu lemah jeung rakyatnya hiji kabeh ngaluhurkeun agama Allah sieun musuh-musuh Allah kajian kumaha ieu Bapak berencaya tuja wallazina awaw wa nasaru jeung mukminin ngampihan Kanjeng Nabi oge ngampihan para sahabat-sahabat muhajirin wa nasaru jeung nulungan ka Kanjeng Nabi jeung sahabat-sahabat anu hijrah teh Mekah saha eta wa hum al ansor sahabat ansor kumaha eta Allah ngajelaskeun ulaika ba'duhum awliya'u ba'd etalah ansor etalah muhajirin awliya'u ba'd saling asih mengasihi sesama lain lindung melindungi tulung menulungi luar biasa sehingga sakumaha dulur sanasabay kos kakak jeung adik sekat Masya Allah lamun sahabat muhajirin gering karasa ku sahabat ansor asa aing gering lamun sahabat muhajirin susah ansor ngarasakeun asa aing susah lamun bingung sahabat muhajirin sahabat ansor ngarasakeun asa aing susah teh nu matak saling menopang ulaika ba'duhum awliya'u ba'd sehingga saat
saat etaku Kangjeng Nabi didulurkeun sahabat muhajirin jeung sahabat ansor didulurkeun sakumaha saturunan bae kos adi jeung lajeng bahkan hampir maut sahabat ansor muhajirin menang warisan masyaallah kan ku sebab hijrah ninggalkeun kampung Mekah lembur Mekah negara Mekah hiji we iman hijrah jihad ditarima ku sahabat ansor maut muhajirin ansor menang warisan maut ansor muhajirin menang warisan pan pohara jasa eta jadi ku iman ku hijrah jeung ku jihad sampaikeun ka menang warisan masyaallah karim ngan ieu teh lila ke dina ayat ieu ku ayat selanjutna kumaha tah mukminin nu di Mekah anu encan kaburu hijrah ka Madinah walladzina amanu wallahu a'lam